umat Nabi Muhammad yang dipilih ke pasihan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mahabbah Rasulullah dinamakan Nabi Muhammad pada hukum kenabian. Anu disebut sanes keluargana anu begemut sanes incukna sanes anakna sanes sahabatna. Tapi Nabi Muhammad nyerukeun ummati umatku. Nabi Muhammad sanes ingat terus pertanyaan anak dugi kamana urang mahabbah ka Nabi Muhammad. Pertanyaan anak nepi kamana urang cinta ka Nabi Muhammad. Pertanyaan anak nepi ka kumaha urang ribut ka Nabi Muhammad. Apakah orang pernah dugi ka nangis mika cinta ka Nabi Muhammad atau begitu besar Nabi Muhammad mika cinta ka urang? Salat urang, puasa urang, ibadah urang, sedekah urang, sadaya cantang tu bisa ngantarkeun urang ka surga. Cantang tu bisa ngantarkeun urang salat engke, tapi naon titik penentuan urang berharapna urang eta kenging syafaat umat Rasul. Loba jelema anu salah nikah cinta sangkan manehna cinta ka dunia, cinta ka makhluk, cinta ka manusia dimana sakadina. Tapi ku cinta eta manehna dikhianati dinyerikeun hate ku eta cinta. Cinta kana jadi awewe, cinta kana jadi pamajikan, cinta kana jadi dunia, cinta kana jadi anak di alam dunia mika cinta teh engke di akhirat mah pasti bakal silih tuduh kabeh. Di alam dunia marana mika cinta kanu kabeh, tapi engke tinggal engke di akhirat bakal loba pasea silih tuduh cek A cek B cek B cek A. Di balik tong boro-boro di akhirat loba di alam dunia pasea di masalah eta. Salaki jeung pamajikan pasea, kolot jeung budak pasea. Di alam dunia kene geus loba cinta kemungkinan. Teu cinta eta teh di tempat masing-masing. Tenden di tempatnya masing-masing, ulah ditenden dina jero hati. Anu jero hati mah ukur Allah jadi musuh. Loba anu terprosok ku cinta. Kate cinta urang cancel-cancel kana Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lamun urang geus mika cinta ka marang ka Allah wa Rasulullah moal aya sakian. Hayang bukti dagekeun bukti. Lamun mahman mika cinta ka sebe ka dunia atau ka lawan jenis kumaha pasti dina nalikana aya kasalahan manehanana jabat pasti manehanana ngambek ka urang teh kadang mah anu keur suami istri pedah salah saeutik pisan anu keur berjalan terus di tengah jalan cinta ka makhluk teu ka kitu salah saeutik ditinggalkan salah saeutik, dicarekan salah saeutik, bahkan aya kekerasan. Cinta ka makhluk, cinta ka dunia ditinggalkan ku dunia elo. Tapi bayangkeun mahabbahna Allah ka umatna, mahabbah Allah ka hambana dina nalikana urang manusia, dina nalikana urang yang kesalahan, dina nalikana urang ninggalkeun kewajiban ke Allah, tapi Allah masih mandang ka urang, panon masih kena dipasihan, yuswa masih kena dipasihan, rezeki masih kena dipasihan ku Allah. Saking mahabbahna Allah hayang naon? Hayang hamba balikan Allah. Betapa urang ini maksudnya. Bukan menjadi pasien ini suasana gerakan ini. Kalau gerakan ini terkali, gerakan ini. Kalau ditahan diskusi, gerakan ini tanami, gerakan ini. Allah Arhamur Rahim, Allah minta asli sampai apa minta asli. Meskipun mana ngomong tobat dosa, tapi di dalam mana taubat dan zuhur. Insya Allah pasti Allah
Nabi Muhammad ke umatnya dibandingkan yang lainnya. Nabi Muhammad dikasih bagi kamu terus tadi diterang. Ini kamu. Bahkan Anjina pernah dipasihat khabar kabar malaikat Jibril tentang neraka. Nabi Muhammad neraka itu yang jelema kieu, neraka itu yang jelema kieu, neraka itu yang jelema kieu. Pas hiji nyarita malaikat Jibril cepet. Nu hiji jeung saha Jibril? Nu hiji jeung saha Jibril? Katilu kalina maksa akhirnya malaikat Jibril masih kata anu ieu teh jeung umat anjeun kekasih Allah. Didinya Nabi Muhammad pingsan. Ceurik pingsan di pangkuan malaikat Jibril. Cicing ngaran di rumah. Teu ka mana-mana kaluar teh dingalihkan mau ada sholat balik di ka kamar ceurik sujud ke Allah. Sakit cinta kau. Name tahampura ya Allah. Ulah ketika ayah umat kami hiji wae asup ka neraka. Nabi Muhammad ketika itu perjuangan ka umat. Taurat. Nabi Muhammad. Ada orang kalau ngagedekan punya cinta manusia. Anu cantak ke eta cinta teh bisa berkurang karena ridho Allah. Tapi cinta Nabi Muhammad kurang sia-sia. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah, ngetok-tok ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tadi muka apa? Bahkan Sayyidina Abu Bakar ngilu nangis. Sayyidina Umar ngetok di, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tadi buka kene. Balik Sayyidina Umar anu kitu geulak ngilu nangis apa? Pas datang Sayyidina Fatimah. Putrina belahan jiwa wahai ayahku dibuka pantona katinggal Nabi Muhammad panona bekas nangis sabar kurus nah tuang-tuang mikiran saha mikiran umat kurang dan mikiran anak lain mikiran umat kurang tapi kemana orang Muhammad Rasulullah apakah ketika orang itu bisa dah rindu ka Rasulullah. Urang nyangkeun we iman ka Rasulullah tapi tak acan pernah apakah orang rindu ka dia. Ngalaksanakan syariat kan Ustaz. Asup pada salawat taraka. Bade pulang ingat teu mantan. Udah mikir kan. Lamun mah urang geus cinta Allah Rasulullah. Mual ayah rasa iya mual wa'adallahi janji Allah inna Allah la yuhibbu al-mi'ad saya Allah mual layak mual mengingkari karena janji si iman misalnya orang sopinya hidup Bandung nek ayah si makhluk anu lebih cinta di batang lain kudu orang jika cinta cara manusia membuat menyenangkan syariat nah mencintai kepada keturunan sahabat keturunan Rasulullah cinta karena akhirnya sahabat Rasulullah ayat di hari tak ayat hiji wali anu diangkat ke Allah anu tersalawatan nah kabeh para awliya diminti bagi ka ayeuna zaman ayeuna anjeunna teh masuk ka salawat. Aya laku manehna lawatan tapi kana salawatan bahwa aya wali antara salawat kabeh dosa salawat ka Nabi Muhammad. Habib Munzir Allah yarham sallallahu alaihi wasallam beratus kali salawatan ketika satu orang ketika mana kan kudu salat rukun cari saudara Rasulullah pada bulan saudara Rasulullah. Nawan kendai Rasulullah setiap habis isya baca salawat 400 kali. Insyaallah bakal bukan diri. Nawan kawan wiji. Insyaallah ayat tinggal karena ayat kita habisnya. Mana segala sesuatu salawat ayat 400.
ayat nyono ayat milik salawat sebab tamun mah urang doa tanpa dibarengan jeung salawat sejak sadaya umat maka si doa itu ngabantu antara langit jeung bumi benar ada tempat salawat maka kalau dina tahlilan atau dina Allahumma shalli ala Muhammad hamdan syakirin hamdan laifin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma taqabbal wa asir gitu perlu mudah-mudahan orang-orangnya terus sengaja mungkin wasilah benar Allah dari Allah si orang sadar teh dari Muhammad Rasulullah sing aya dina kenging syafaat di Rasulullah amin ya rabbal alamin ya rabbana ta'arafna bi anna wa